Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang teraskeun deui kana nadom kitab Sapinah dina pasal surutut tayamumi asyaratun. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat tayamum 10 nu kahiji kudu ku taneuh sarta taneuh nu suci. Ulah taneuh mustakmal tur kacampuran ku tipung ku aci atawa nulian. Kudu najat tayamum nu kalimana ngusap rarai rejeung tangan duanana sarta ngusap eta kudu usapan lamun aya najis kudu dipiceunan. Ati-ati kana kiblat samemehna kudu ba'da manjing waktu tayamumna. Sakali tayamum eta sapardueun dipake 2/2 teu dimeunangkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.